Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Adi Natasha. Abdi dipancina tugas ku guru basa Sunda di piwulang wawancara salah seorang anggota keluarga. Nah, di sebelah abdi atos aya narasumberna nyaeta Ibu Rose. Ibu satacana hapunten bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Teras ibu kersa tanapi henteu lamun diwawancara ku sim abdi. Nuhun mangga tesalias deui. Hatur nuhun ibu tiasa abdi ngamimitian wawancara. Kan ayeuna kaayaan teh nuju pandemi ya Bu. Nah, pamadegan ibu dina dampak kaayaan COVID-19 teh naon? Ai pamadagan ibu mah dina virus COVID-19 teh hanya tinu kesehatan oge nya tapi tiasa dina berbagai aspek dina kehidupan. Misalna sapertos hesena sapertos hesena interaksi sareng rerencangan, tetanggi, wargi, teras deui murangkalih meureunnya ayeuna sakola daring online gitu pamadagan ibu mah. Nah, kan ayeuna teh murangkalih teh sakolana daring atanapi online nya. Nuhun. Pamadegan ibu aya sakola daring teh efektif apa napi henteu? Ai menurut ibu mah kirang efektif. Kunaon sababna henteu efektif pamadegan ibu kumaha? Sababna nya kamurangkalihna ge dina pelajaran kirang memahami kirang sareng teu tiasa interaksi sareng rerencanganana Ya, gitu. bener. Nah, selain eta, naon anu jadi kendala ti sakola online pikeun murangkalih teh? Kendala timurangkalihna mah kadang tos misalnya tos dipasihan tugas nya ku ibu guruna kedah mah enggal-enggal dikahoyong gitu nya enggal-enggal dikerjakeun aya mah kan di engke wae gitu. Jadi aya menurut ibu mah asa kirang kumaha gitu kana pelajaranna. Ya, bener. Nah, kumaha carana ibu supados murangkalih teh hoyong ngerjakeun tugas? Ai ibu mah nya bujuk heula kitu nya ka murangkalihna sataacan naon misalna sok enggal kerjakan heula tugasna engtos ngerjakeun tugasna mah jongjong gitu bade amang bade naon oge. Ya, bener. Kumaha cara ibu dina ngajaga kesehatan dina kaayaan pandemi kieu? Ibu mah ngajagi dina nuju ka kaayaan pandemik ieu mah nya nu kahiji mah nya nurut kana protokol kesehatan nu diselenggarakeun ku pemerintah nya punya nya ngajagi imun supaya tetap iyalah kanu badan sehat sapertos minum-minuman vitamin gitu nya olahraga makanan anu sarehat gitu. Nah, di mana ibu terang informasi ngajagi kesehatan dina kaayaan pandemi kieu? Biasa nama sok aya penyuluhan nuju kekayaan kieu mah nya sok kadang aya penyuluhan ti puskesmas, tim kesehatan, alternatif tiasa ayeuna mah seueur geuning nya media sosial, informasi tinu TV seueur. Rupina cekap sakitu wawancara ti abdi dina waktosna hatur nuhun ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.